Mang Jaya ya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya, mudah-mudahan para wargi aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya. Margi nya kitu teh awe ateu. Mang Sastra sareng Mang Jaya mung saukur darma ngahibur para wargi. Atuh cenah dina dongeng aya nu tiasa nyugemakeun hatur nuhun. Nyangakeun sasireun sabeunyeun mugi katampi. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng katuna kamari. Upami teu lepat mah dongeng parantos dugi ka nalika Neng Susi teh nuju hartos nama dikukuntit kudu jadi salakinanya. Kitu mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng wilujeng ngadangukeun bae. Para mitra sadaya kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandung ngadongeng enteng. Nu tebi nganu caketna sateacana ieu dongeng dilajengkeun Mang Jaya ngahaturkeun nuhun oge ka para wargi nu parantos ngintun serat. Hatur nuhun serat teu tiasa dibaca ku Mang Jaya, teu tiasa dibahas ku margi waktosna samporet pisan mung sok sanaos kitu ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika binyahan. Wayana serat nu sumping tos nanakeun aya perhatosan ti para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu sering disebatkeun ku urang, yen memang leres geninganan sabuni-bunina oge jalma nu nyieun tingkah peripola anu nirca keluar tina hukum anu parantos aya. Tos tangtos siji waktos maka boker usiana. Saha anu bisa ngetelakeun atanapi saha anu bisa ngabejakeun eta rusia wallahu alam. Urang mah teu terang. Namun memang jelas anu urang kasaksi cing sakur anu kumaha hirup waktu urang hirup di alam dunya. Tetep para wargi sadaya sakumaha parimpen, sakumaha urang rikip ge nyimpen sisimpenan anu bau-bau wae mah hiji waktos katohyan ku batur. Model harita Neng Susi cek pamikirna mah kacida pisan rikipna manehna salingkuh tunjuk tinu jadi salakina. Tapi geninganan teterangeun manehna keur dikukuntit kudu jadi salakina. Ih tenang we, kulantaran kalakuan biasa geus dianggap biasa deui. Teu kaop dimimitian kalakuan kitu mah sok gegenaheun. Nu mawi para mitra ulah sok ngamimitian kalakuan-kalakuan anu model Neng Susi kieu. Jelas nimbulkeunana gegenaheun dina geus gegenaheun cek paribasana tara nolih kadeungeun. Tara nolih ka batur kulantaran dianggap biasa deui bae. Teu ieu ragab teu ieu naon para wargi kulantaran geus asa biasa. Tah dina gegenaheunana urang sok poho kana purwadaksina. Lat poho kasih itu, lat poho kasih ieu. Cek pemikirna mah batur moal ngaharu biru. Keterangan yang dipengkeunana aya nu keur ngukuntit nyatana salakina nu katelah Cep Mansur. Para wargi anu sami-sami ngabandung ngandongeng enteng. Cep Mansur harita teh teu siga Cep Mansur atuda. Ti Majalayana keneh oge manehanana dangdanan geus robah. Make kacamata hideung, malah make kupluk, make potopi model bareta teh para wargi dilelepkeun. Atuh sabisa-bisa maneh niru-niru kalakuan supir jeung sajabana make jeung markir mobil di dinya. Jo turun pikeun tatangge para mitra sadaya teu ieu nyahueun. Padahal mah antara Tatang jeung Mansur teh meureun anggangna aya kurang leuwih 2 meter mah. Tenang we Tatang bari heawatan dituturkeun ku Mansur.
Neng Susi ti heula para wargi sadaya dina anggang beureum 5 meter. Hewatan teh teu ieu ngerasa. Curiga teu ieu ngerasa dituturkeun ku nu jadi musuhna mun musuh teh mah. Malah bari serebung nyesep rokok bari lempang teh ngagandean gagah naker. Lir Bima prawargi sadaya tas menang perang. Kaayaan jam tatang harita. Geus pikir manehna mah lantaran Susi geus jadi milikna. Malah lamun teh era ku batu rumah di jalan oge geus aya gabru-gabru gue para mitra sadaya. Dirangkul tapi kulantaran era ku deungeun. Jeung deui teu pantes ai memang kalakuan jelema mah. Kalakuan model kitu teh lain sato. Ngan kalakuan yang Susi jeung Cep Tatang atawa Jang Tatang dibandingkeun jeung sato teh pedah boga ka era wungkul. Dari jero-jeroan mah tetep kalakuan model sato teh. Mangga we hirup bareng bari jeung lain samahrim. Hirup bareng sagebrug bari lain samuh lain muhrimna. Geus tangtu kalakuan iteh mangrupa sato. Kumaha ngagederna nafsu pikeun Cep Mansur. Kurang asem. Bener. Waktu aing panggil oge di dieu baheula teh. Geus pasti ya si Susi. Ieu nyaho aing ya si Tatang ya. Jelema urang Majalaya aing nyaho. Kurang asem ya. Ku aing dituturkeun nepi ka mana. Bener para mitra sadaya. Plus neng Susi asup ka hiji imah kontrakan. Memang imah nama gede henteu, leutik henteu, meujeukna lah keureut tingkat di dinya mah. Geus asup kitu Tatang ge plus diasup. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Atuh teu karaoseun deui, geus teu ragab-ragab deui para wargi. Waktu Tatang asup teh gabrug duaan silih rangkul. Lantaran pantomah tadi geus dipeneutkeun. Ningali kaayaan kitu pikeun Mansur manehna boga pikiran tenang. Aing kudu neger-neger maneh. Sewaktuna aing ge ngayakeun tindakan anu bener-bener kanu jadi pamajikan. Kurang ajar ya pamajikan. Si orang manehat ke Bandung teh rek niat sakola teh kieu we pagaweanana. Rasakeun si ayeuna mah kacerek teu legu aing. Moal bisa majar kumaha sia. Aing kudu tenang, kudu ngayakeun tindakan nu bener-bener tenang. Aing rek namu seolah-olah tamu. Kitu pipikiran harita teh Cep Mansur prawargi sadaya. Tiloba catur atuh manehna kaketrok. Nyetrokan panto bari pupuntenan sora rada ngosom. Punten kulan. Punten. Kang Tatang, aya tamu. Saha atuh teh nya? Cing, sawatu kudu Bu Susi nya buka. Atuh sareng kuduaan. Ulang sareng mah bili aya tamu naon nya? Teh biasana kita aya tamu. Nya di tetangga aya babaturan akang. Teu ku urang buka bet. Tatang harita teh terus nyampeurkeun kana panto. Kletrek muka kunci panto geus kitu brai dibuka. Tatang teu ieu nyaho nya teh Mansur kulantaran keur nyamar teh atawa nyamur. Bade kasanya cik Tatang ti jero. Suna dia bae peryogi suna biasa suna aya masalah-masalah nu penting ieu. Perkawisi ieu keamanan sun. Keamanan, oh jantan warga di kampung ieu. Suna namanya abdi teh suna diangkat jadi ieu bagian hansip sun. Sawatu mah kalebet. Harita keneh bus ka jero. Tiluan ngariung para wargi sadaya. Barang geus ngariung kitu teh tuluy atuh Susi nyarita. Bade aya kaperyogian naon cenah teh Tatang ieu tamu teh. Geus kitu para wargi sadaya Mansur kulantaran geus ngarasa nyelek kana pikiranana jeung kana hatena piomongeun teh. Manehna lat poho kana sagarupa keur nyamur teh.
Tapi sok sanajan kitu manehna tuluy muka kacamata. Sot kacamata dibuka. Montong loba carita deui sia Susi. Kalakuan maneh teh kapagi ayeuna mah. Oh, Kang Cecep. Montong ngaku Kang Cecep deui sia. Bener ayeuna mah. Aing balik. Harita keneh para mitra sadaya. Tuluy atuh. Kacamata dibawa deui leos di eta tema teh keluar deui ngan ngomong sakitu. Dua jelma bati bengong ningali kayan eta. Lupang bengong-bengong tatang colohok bengong. Memang kadu sanes bobodohan kumargi memang teu dipikirkeun ti anggalna bakal kajadian model kitu. Neng Susi nya kitu keneh. Manehna olohok ke Mang Kadu. Da eta mah pikeun Neng Susi lir ibarat katinggang gelap tengah poe ereng-erengan. Eta tidinya leng pipikiran ngalung-leng teu puguh rarasaan. Geus kitu geus teu kanyahoan ieu atuh Mansur mah geus ngaleos deui, geus jauh deui, geus numpak di mobil, geus nuju deui ka Majalaya. Kumaha pikeun Neng Susi para mitra sadaya? Manehna timbul hiji kaera luar biasa. Kang Tatang, kumaha atunya? Kang Cecep uningangeun gini kana kalakuan urang. Meureun mana kitu ge sanes ayeuna wae terangeunna teh. Nah, make jeung sieun-sieun teh ingat lah. Pokona mah sus, perkara eta malah keun kumaha Kang welah urang hirup bebarengan we. Barengan teh hirup bebarengan kumaha Kang Tatang? Nah urang kira-kira bisa nyumponan kehidupan sapopoe. Lantaran panterang Kang Tatang teh. Artina mah teu usaha. Sedengkeun pan hirup urang teh merlukeun biaya. Nya tuh kumaha we carana urang teh satega pola lah. Nu penting mah usaha lah. Ti harita rupina bae Susi mung balik deui ka Majalaya. Aya paripos kabur ningalkeun imah. Memang hiji kalakuan nupang awon-awonna. Istri ningalkeun imah bari jeung manehna boga salaki. Kumaha para mitra sadaya saterusna teu jadi ieu pikiran pikeun Cep Mansur. Kumanehna geus dianggap leungit eta pamajikanana. Manehna bari ngarahuh ngadago-dago pamajikanana balik teu moal-moal. Malah geus dua peuting harita Mansur. Teu ieu dipake pikiran manehna mah tenang wae. Kajen teuing lah teu jadi pikiran ieu aing. Soal manehna kabur jor teh teuing lah. Aing mestinya nyeri ku awewe. 2 kali aing dinya nyeri ku awewe. Tapi aing inget deui ka pamajikan ti heula nu ngaran Titin. Manehna nyebutkeun majarkeun teh waktu ku aing diserahkeun pipisahan. Nyebutkeun je urang silih doakeun. Tapi buah-buahnya manehna teh. Manehna mah kitu teu ngalakukeun kasalahan model Susi. Lantaran memang manehna mah terat ibit jauh jeung kakara panggih harita. Buah-buah ieu mah ngan saukur jalan pikiran wungkul atawa ngan saukur taktik. Nu penting mah aing geus diulinkeun ku hiji awewe. Keun bae ketang teh jadi urusan ieu. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Malati harita Cep Mansur teu ieu para wargi sadaya. Boga pamajikan deui teu hayang manehna boga pamajikan ceuk paripaosna mah. Hirup nyorangan ge keun bae. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Kocapkeun waktu tuluy-tuluyan jalan. Lempang lir ibarat lempang na hiji jalma anu keur memang. Ngalalana mun ngalalana teh mah. Atuh waktu nu geus kaliwat hese dibalikan deui. Kumargi kitu urang kedah tiasa ngagunakeun waktu nu sahade-hadena. Sangkan waktu-waktu teh dimangfaatkeun ku urang. Pikeun ngalakukeun pagawean-pagawean anu memang pagawean anu nujuna kana tingkat-tingkat anu
alus-alusna ke urang sarerean. Ai sampurna mah moal mungkin urang ngalakukeun pagawean teh tapi pramitra sadaya sumangga urang gunakeun waktos sadehadena kumargi jelas waktos anu parantos kalangkung teh moal bisa dibalikan deui. Geus kaliwat ngan saukur urang nyebutkeun hanya kalau waktu geus kaliwat hanya kalau aing kamari atawa mangkukna aing teu ngalakukeun pagawean-pagawean nu hade hanya kalau aing keur waktu masih kene aya aing teu bisa amal ibadah sedengkeun ayeuna segala rupa eueuh ai kahayang aya ngan bati nawungkul para wargi tuh gininganan jelas waktos nu parantos kalangkung mah para wargi teu tiasa diwangsulan deui. Jelas waktos nu kalangkung teu tiasa diwangsulan deui. Ieu teh parantos karaos ku urang sadaya. Malah kadang-kadang urang sok nimulkeun kaduhung segede gunung. Nah, waktu nu geus kaliwat teh teu dimangfaatkeun sahade-hadena ku urang. Sedengkeun waktu nu kapiceun teh jelas ngarupikeun hiji waktu anu ku urang kedah nama di dama-dama di hade-hade dipake amal ibadah jeung dipake bebakti mun salaki ka pamajikanana jeung ka anakna lamun anak babakti ka indung jeung bapa lamun pamajikannya kitu keneh babakti kanu jadi salaki jeung anakna. Atuh urang kudu ngagunakeun waktu sahade-hadena pikeun amal ibadah teh leres-leres para wargi. Tah ieu geuninganan jelas katerangan eces tur tembres. Lamun urang teu bisa ngagunakeun waktu sahade-hadena urang rugi anu saageng-agengna. Mangga urang sami-sami lenyepan. Mudah-mudahan hal ieu teh ngarupikeun hiji mutiara tiasa nyesep kana ati sanubari di mana urang tiasa ngemutkeun. Mudah-mudahan kapayun mah urang bisa milampah migawe pagawean upang hade-hadena pang alus-alusna para mitra sadaya. Sedengkeun ari sifat alus teh kudu alus cek umum jeung cek keterangan-keterangan nu aya lain alus cek sorangan. Jeung deui para mitra sadaya urang larapkeun jeung takwa urang ka Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Ulah alus teh kelakuan siga garong ulah. Cek kepala garong mah memang alus, tapi nu maha kawasan nyebatkeun yen kalakuan nu kitu teh kalakuan goreng. Hasilna geus pasti goreng para mitra sadaya. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui. Tadi disebatkeun waktu nu parantos kalangkung teu tiasa diwangsulan deui si horeng menisak hidu panjang waktos teh nu didamarkeun ku urang. Wengi gentos siang digentos ku wengi datang minggu gentos minggu datang bulan ganti bulan tahun jeung sajabana silih ganti. Tahun anu geus ningalkeun datang tahun anu anyar. Kitu jeung kitu bae kalakuan manusia pilih genti aya kalana ningang dijaya hiji waktu ningang apes anu hiji waktu manehna keur kaayaan apes nah atuh nyong colang make muncul komo deui dina hartabana nu sifat nangan saukur sang badan sok sanajan manehna cek paribasana lubak libuk hartabana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah berat beunghar ku banda anu cek ditinggalian lahir mah para mitra sadaya eta hartabana teh moal beak-beak nanging mungguh upami dikersakeun ku nu maha kawasa kedah seep mah para wargi kumaha wae jalana tetep seep komo ningang di urang. Naon atuh nu kira-kira teu mawa be teu matak beak teh? Aya hal-hal anu teu matak beak di antarana kabawa pae
malah kabawa ka alam kubur teh cenah para wargi sadaya diantawisna teu aya deui nyaeta wakaf atanapi ibadah urang moal kapupus urang geus nyieun kahadean contona bae seueur ari kahadean kadengeun teh kahadean nyata ka urang sorangan seueur para wargi sadaya contona nyieun kahadean mere tempat keur nyieun masjid jeung sajabana atuh amal ibadah sejena ieu ibadah ieu para wargi sadaya moal leungit kahadean ieu moal leungit baris kabawa pon kitu deui ilmu nu dimangfaatkeun ku urang ilmu nu hade kade ulah lepat sanes ilmu ngagarong sanes ilmu nyopet keun bae cenah sugan we kabawa ka alam kubur ilmu nyopet ku aing dimangfaatkeun ilmu garong dimangfaatkeun ku aing disebarkeun ka anak buah nu kitu ge kabawa para wargi sadaya ngan sanes urang meunang darajat sanes urang menang kahadean namun kaawona nu dicanak teh rupina bae tapi pan urang teh maksud jeung tujuan teh kudu hade yen urang kedah ngadamel dinten enjing teh dinten upang hade-hadena pikeun urang kalakuan hade ilmu anu hade sedengkeun ilmu nu hade ceuk katerangan Al-Qur'an jelas jeung natrat aya kabeh didinya naon deui diantawisna deui anak nu soleh salilana ngadoakeun kanu jadi indung jeung bapana nalika parantos mulih ka alam kubur teh ngadoakeun sangkan ditarima iman Islamna bari ditempatkeun di tempat anu layak mungguh Allah ieu diantawisna we para wargi sadaya hal-hal anu memang teu leungit mangga urang kaji ku urang emutan masing waspaos dilenyepan dina asli sanubari dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun nah bener atanapi hinteuna ku urang kantun emutan bae sakumaha cek dongeng tadi yena datang poe ganti poe datang bulan ganti bulan datang tahun ganti tahun kitu jeung kitu bae tahun nu geus liwat datang tahun anyar tuluy silih ganti ai tetep panon poe mah muncul ti belah wetan surup ti belah kulon kulantaran panon poe mah talal jalil janji manehanana encan hiji waktu mah muncul di belah kulon jol atau lieur tibalik terus surupna di belah wetan teu acan pernah tiba heula mula oge para wargi ai sifat panon poe mah ngan kalakuan jalma kadang-kadang sok robah margi sifat jelema teh masih keneh juljel keuna keneh ku owa gingsir disebutkeun ayeuna manehanana jika nu nya duka enjing mah beda deui tadi jadi sebatkeun ngeunaan hartabana lamun dikersakeun ku maha kawasa kudu leungit pasti kana leungit jelema anu teu boga kokoro nyosok malarat rosa ceuk paripaosna lamun dikersakeun ku maha kawasa manehna kudu boga mah tetep boga jeung deui sifat apes jeung jaya aya papasangan sifat miskin jeung kaya nya kitu keneh sedih jeung gumbira sok pilih ganti di hiji manusia ayeuna urang dongengkeun di hiji tempat kaayaan teh para wargi sadaya belasan tahun pisaprak kajadian nu didongengkeun hiji jalan nu ngemat jalan hideung jalan aspal ke rumah katinggang hujan kaayana teh semuleueur para wargi sadaya tangkal mahoni rajeg di sisi jalan ku gedena mahoni nanakeun yen eta jalan teh geus lila umurna
atau geus dipiara ti anggana mula buah-buah ti keur baheula mula keneh keur narika zaman penjajahan. Atuh teu kitu kumaha lantaran zaman kaayeunakeun mah urang teh tetep we kudu ngarasanya yen urang teh ayeuna mah teu loba nyieun jalan nuluykeun jalan-jalan nu baheula. Kajaba di kota-kota anyar nyaeta kota-kota pemekaran geus tangtu ngembatna jalan karitu kade teh mangrupa jalan-jalan anyar buatan zaman ayeuna. Ari kasebut jalan nagara jalan provinsi mah geus tangtu. Eta teh jalan-jalan warisan keur zaman walana keneh. Nu ku urang tetep kudu diropea. Ku urang ulah dikitu bae ulah disapirakeun. Lumayan ku urang dimangfaatkeun. Hiji jalan ngombat nyata di awal nama ulah ari pungka pengkol malah kabeneran di eta tempat mah jalan teh lempeng. Katelah kampung manis anu kawengku ku hiji daerah nu disebut Kabupaten Kuningan. Sampai para wargi sadaya dina dongeng aya daerah Kuningan. Tapi nawang sastra emut kan terus ka Kuningan ye. Anjeunna ngarang teh aya Kuningan-kuningan gitu. Memang bener numutkeun carita para kolot sifat Kuningan salilana cenah kudu digosok. Lamun henteu kagosok saeutik teh nimulkeun surem jeung surem, tapi lamun unggal digosok cahayana herang lir emas sinangli. Tapi da memang leres para mitra sadaya lamun kurang gosok mah geus tangtu sinarna teh surem henteu murub biar rupina bae ieu teh hiji tantangan pikeun urang sadaya terutama para warga urang Kuningan. Jadi Mang Jaya ge kabawa ieu. Nah, Mang Sastra nyeriting. Ieu para wargi sadaya. Tantangan seur Mang Sastra. Kieu seur Mang Sastra. Jelas di mana ieu kudu digosok salilana jadi urang teh. Salilana hirup teh kudu ulah tenang, ulah santai, ulah ngeunah teuing tumanina. Salilana urang kudu pruk-prek digawe. Lamun urang daek digawe mah geus tangtu sinar teh sumoro tuluy salilana moal pareum tur moal surem. Jadi jelas ieu teh hiji lamang pikeun urang yen urang kudu salilana digawe parijeng tuluy mempertahankeun sangkan sumorotna tuluy ka mana-mana ulah nepi ka pareum jeung deui memang aya patula patalina kumargi sifat Kuningan teh kudu digosok. Lamun teu digosok moal herang urung mancur. Aya sifat anu memang kurang Kuningan salilana kainget-inget bae nyata sifat obor baralakeun. Jelas sifat obor baralakeun teh hiji sifat anu memang kacida pisan awona. Lantaran segala rupangan saukur alus mimitina kaditu mah tar kainget-inget. Lamun ceuk basa Sunda mah cenah geledug ces. Ngan saukur harita, ngan saukur mimiti sigan heueuh. Rame-rame itu ieu jeung sabadan jeung sajabana, tapi dina waktu ngaropeana, dina waktu miarana geus poho deui atawa teu inget kana waktu miarana. Ngan saukur bisa nyieun parijeng teu bisa miara eueuh hartina ngan ngarupakeun hiji pagawean anu munasabah hungkul para wargi sadaya. Mang Sastra di dieu mayunkeun hiji permasalahan nyaeta sifat Kuningan anu salamina kedah digosok para wargi. Karosan Mang Jaya ge kasebat urang Kuningan teu dia mau dijelaskan sering dia mensastra mayunkeun masalah sifat obor baralak kumargi aya patula patalina ieu teh maksudna teh aing ngagosok teh ulah sakali ulah siga obor baralak hungkul kudu teras-terasan migawe pagawean teh kudu pruk-prek salamina
ulangan keresa kali wungkul ngan saukur nyieun wungkul tapi kudu bisa ngaropea kudu bisa miarana keur naon nyieun wungkul mah bari jeung teu bisa miara mau hartina pagawean munasabah para wargi sadaya da kitu rupina wae munasabah teh henteu lamun urang bisa mere cara keur miarana nurunkeun ngawariskeun kumaha miarana ka anak incu urang bujang otong nok tak kieu cara miarana kitu contona wae para wargi sadaya rupina mah loyogna teh kadinya rupina mah janten ieu teh hiji tantangan bikin urang mudah-mudahan sifat-sifat eta kuningan nu salamina kedah digosok wae teh ngarupikeun hiji pedoman atau nepi simbol ka urang sadaya yen urang sebenarnya kudu digawe tuluy-tuluyan gitu ulah raos teuing calik wae gitu raos teuing calik urang kudu berjuang leres para wargi sadaya sangkan sinarna murub biar sangan sinarna heranga genclang lir masinangling teh kumaha urang kudu digawe sateka pola soson-soson para wargi sadaya insyaallah pemi urang soson-soson mah teas moal para wargi nepi ka kakirangan teh gitu moal seueur contona da urang kuningan mararaju atuh gitu para wargi sadaya da cenah ya aya deui ngobrol cenah seueur obrolan para wargi sadaya lah momi diworolkeun mah panjang wah nyiapkeun waktu satu dongeng we kahilap-hilap beureut aya paripaos dog tinggal igal dog-dogna dituna maksudna bade ngareog dog-dogna dituna ayo jadi ngiga tuntuna jadi jaipongan paroy gitu lopat rek ngareog jadi jaipongan dog tinggal igal namina nu kitu teh kitu nu mawe ge para wargi sadaya dilarapkeun kana widang naon-naon ge tiasa ieu teh dog tinggal igal teh kana dongeng Mang Jaya maksad rek ngadongeng dongeng enteng carjosna nyaeta sangsara alatan harta der ngobrol kuningan hayo we ngobrol nu kieu dog tinggal igal dilarapkeun kana padamelan seueur contona para wargi sadaya urang jadi pagawe oh pagawe pamarentah pagawe naon tugas urang geus pasti dina widang eta kabeng bat kudu sejen hayo mengko ai pagawe nu sejen hayo diuruskeun pagawean sorangan kaluli-luli dog tinggal igal dah kami para wargi ngobrol nu kieu mah moal CF mangga urang lajengkeun deui tadi disebatkeun sifat kuningan salamina kedah digosok lamun kurang gosok geus tangtu surem mudah-mudahan ngaropikeun hiji siloka pikeun urang sadaya yen urang teh salamina kudu digawe bari soson-soson sangkan sinar rung mancur rung biar sorotna tetep sumorot kamana-mana nyaita sangkan salamina urang tetep nyongcolang di mana-mana jadi urang kudu digawe sapeka pola lamun urang daek geus tangtu urang bakal nyongcolang lamun daek urang geus takti sinar urang bakal sumorot geus pasti para wargi sadaya ieu mah tinggal prak kungkul lantaran jalan mah geus ditaratas ku kolot-kolot urang baheula pek ujang tah ieu gawekeun pek nyai tah ieu gawekeun geus ditaratas urang mangan kali nuluykeun wungkul kitu kaayaan di kuningan jeung di sifat obor-obaralak mudah-mudahan saeutik demi saeutik bisa nyata ku urang teh KM diemutkeun sangkan ulah salamina teh ngan saukur bisa nyieun wungkul tapi urang kudu bisa miara hiji lemur nu katelah kampung manis jalan ngemat jalan hideung jalan aspal nu katingang hujan katingalina herang leueur di pinggir-pinggir jalan rajeg dangkal mahoni vidinya para wargi aya jalan leutik nu teu asup ku mobil teh para wargi sadaya
Memang jalan-jalan satapak leueur lantaran loba cilencang cai hujan teh. Sedengkeun kenca katuhu eta tempat teh sawah ngemplang. Sawah memang ngaplak. Nanakeun daerah Kuningan di lamping Gunung Ciremay hidadah anu subur kabina-bina. Loba jelema anu hayang ngebumen-bumen di ieu tempat. Loba jelema anu hayang cicing di ieu patempatan kulantaran tempatna genah tumanina. Rek teu genah kumaha parawargi. Cai curo-coro di mana-mana. Atuh sawah-sawah nya kitu keneh jararadi. Panen-panen ngahasilkeun anu cekil. Pon kitu deui hawa kacida pisan matak seger kana badan. Sarerea unggah jelema ngaharepkeun hal ieu sedengkeun di kota-kota gede mah geus ayeuna teh pasesak-sesak. Padesak-desak heurin ku tangtung ceuk paribasana. Kabeh loba jelema anu init ka kampung. Malah ngahaja loba jelema anu pararina. Kabeneran pisan di eta kampung nu katelah kampung manis. Para mitra sadaya aya budak ngora anu katelah Nugraha. Nugraha budak ngora di umureunana meureun aya kana kurang leuwih 16 nincak 17 tahun. Manehna kakrak kaluar sakola. Sakolana lumayan dina waktu umur 17 tahun teh. Make geus bisa nyelesaikeun sakola SMA sagala rupa. Manehanana nanya kanu jadi indungna. Malah nanyakeun sing sakur kajadian-kajadian. Sejarah-sejarah nu aya patula patali jeung hirupna. Kulantaran moning hirup di alam dunya manehna mah can ngasaan tanya nu jadi bapa. Hal ieu teh nimulkeun nyeri perih anu jadi indung. Malah make jeung ngagukuk cerik sagala rupa anu jadi indung teh. Bari jeung paungku-ungku jeung anakna Nugraha nu kakala lulus ujian teh SMA. Manehna nanyakeun nu jadi bapana. Ma, Nunu teh lulus, Ma. Ujang kasep syukur ujang bisa lulus. Mak teh jika nama teu bisa ngebiayaan nepi ka lulus. Nepi ka tingkat nu leuwih luhur sakitu ge syukur ujang. Kumaha atuh ujang saterusna rencana ujang teh. Ma ai kahoyong menyakitu abdi teh hoyong neraskeun namu. Sakumaha nu kauninga panginten. Ku abdi ge tiasa kagambar yen urang teh aya paripaos ieu eueuh ragap daya beda sareng nu sanes. Ku ayeuna ujang tos tiasa neruskeun sakola ge ujang teh ngaraos bungah nu taya papadana. Namun kabungah teh mah kadang-kadang ujang sok ngarasa sedih emutan teh kulantaran disaprak ujang inget bari sakola beda jeung batur mah. Beda jeung batur kumaha ujang? Naon nu jadi beda teh? Apaan mah teh sateka pola ceuk paribasana. Karena dagang-dagang jeung sajabana nepi ka kolu nyuhun dagangan ngider-ngider kampung pan keur kapentingan hidup dina ngon-ngoning nuluikeun sakola. Sigana kanya mak kamampu mak teh nepi ka dieu teu bisa mak teh nuluikeun kanya teh ujang hanya ka mohon hanya ka mak. Dan sanes mah tiasa jujur sakola kumargi memang aya rancatanana di antawisna mah aya nu jadi bapa. Ujang teu ngomong soal eta ujang. Nah mah kunaon ujang tekeng ngobrolkeun soal bapa. Ari batur kabeh baroga bapa, ari ujang teu boga bapa. Nah kunaon bapa ujang teh mak? Cobi mak carioskeun ka ujang. Hoyong terang caritana, hoyong terang sejarahna. Ulah disebut salindung mak. Cobi dongengkeun. Cek eta budak nu ngaran Nugraha. Sapopoena dipanggil atawa di nenehna teh disebut Nunu bae. Jang Nunu.
anak emak nu kasep. Emak teh berat nyuhun berat nanggung. Dina ngoni artina mah ngajaga hidup teh. Eta ge hiji kanya anu jadi bapak ujang. Lantaran lamun hidup eueuh nu ngayugakeun mah geus tangtu. Kumaha moal bisa dikandung. Tetep ujang diboga bapak. Dan teu kitu wae hidup teh lahir ka alam dunya teh. Kasih. Muhun mak tadi disebatkeun abdi boga bapak. Namun abdi teh hoyong atuh milari nu jadi bapak. Hayong panggih. Tisa umur tileutik nepi ka ayeuna abdi ulin. Kereutik keneh kikilitikan ayeuna abdi geus lulus sakola. Di SMA bari jeung teu nyaho nu jadi bapak. Cobi mah ayeuna mah dongengkeun ka abdi. Da abdi geus dewasa. Abdi geus dewasa mah bisi akhir baring supagi abdi papami. Nu disebut bapak ku abdi engke. Artina mah teu tiasa dihormat abdi teh dosa mah. Memang bener carita anu nuge kitu. Yen aring bah akhir baring supagi di mana-manehna waktu papanggih jeung nu jadi bapak teu bisa ngahormatan. Geus tangtu ieu teh ngarupakeun dosa nu kacida pisan gedena. Para mitra sadaya hal ieu teh nepikeun ka Ciramai. Pikeun indungna nu katelah teh para wargi sadaya emut keneh panginten Neng Titin, tawan Nyi Titin Sutina. Si horeng Nyi Titin Sutina teh nama bumen-bumen di daerah Kuningan di Kampung Manis. Geninganan teu di Cimalaka. Nah kumaha atuh dongengna tangtos engke tiasa kagamarkeun ayeuna ngaso heula. Rupina bae Nyi Titin Sutina boga anak nu katelah nugraha teh. Ngaran pamere nyaeta Mamas Abah Suma baheula. Kumargi Abah Suma jeung Mas Suma ge masih keneh nganyerek para mitra di Cimalaka Sumedang. Ngan ngahaja Nyi Titin mah ngumara kulantaran memang manehna teh teu betah cicing wae di Sumedang teh jeung deung ngilu ka Abah Suma katut Mas Suma. Nya manehna antukna mah ngumara ka ditu ka dieu anjogna teh di daerah Kuningan. Kabeneran ceuk peribasa sajengkal wae mah manehna make boga patempatan malah make bisa nyieun imah sakitu mah untung hirup tina werana. Awewe rana anu nganelkeun tanaga sorangan bari jeung pagawean kana dagang kolu make jeung nyuhun dagangan sagarupa ngider-ngider kampung jeung sajabana. Tugas manehna kacida berat lantaran dua tugas ngajadi hiji tugas menjadi bapak, hiji tugas menjadi indung. Pikeun ngabajukeun nu jadi anakna sakitu ge alhamdulillah. Make jeung geus bisa ngamajukeun anakna lulus ujian sakola di tingkat sakola menengah umum. Da batur mah geuning. Nu model manehna teh sisit seuat. Tapi kulantaran tetep perih dina hatena kudu ngajujurkeun nu jadi anak. Lantaran eueuh deui nu bisa dibikeun kana jadi anakna iwati pendidikan. Ari kahayang mah memang luhur siga batur anakna teh kudu jadi sakola luhur. Santeuna sakola leuwih luhur nincak tingkat-tingkat sakola nu leuwih luhur teh atuh boga-boga titel cenah tapi kumaha geuninganna. Ayeuna mah eueuh pakeunana pikeun sakola leuwih luhur lantaran biayana kacida pisan gedena. Harita manehna diperih kudu jadi anakna. Sangkan bisa ngadongengkeun lalakona. Ngaha nepi ka jadi kitu jeung dipang-pangna nu peulih teh. Make nanyakeun nu jadi salakina atawa bapana budak teh. Manehna mikir jero hatena. Bari jeung cai mata ngalemereh mapai pipina nanakeun kasedih inget kana waktu baheula.
komo manehna waktu masih kene babarengan jeung salakina dina kaayaan keur meujeuhna ka kandungan teh diusir ku jadi salakina alatan disangka manehna niat serong ti harita manehna teu boga deui salaki manehna tetep ngajaga ngariksa nu jadi anakna sangkan hirup jujur cek paribasana teu ieu umut kalinuan teu gedag kaanginan sok sanajan diolo dibibita ku model kumaha bae batur mah seseueurna mah cenah dina hal eta teh loba nu ti kusruk kana jurang nu kacida pisan jerona tapi pikeun nyititin teu ieu manehna mah teu ieu kabita ku rejeki datangna tina rejeki nu teu halal sok sanajan kitu manehna mah tetep ngetrek ngagawekeun pagawean anu lumrah jeung batur nyatana pagawean anu halal mangrupa dagang leletikan anu lumayan nepi ka waktu harita teh malah nepi boga warung di imahna pisan nya sakitu mah meujeuhna pakasaban nu jadi awak sabeula bari jeung nu ngabantu sok sanajan kitu anakna ge nya dina waktu-waktu senggang ari teu sakola mah sok ngagawekeun pagawean boh di kebon da lumayan sajengkal mah manehna ge boga kebon teh atawa sawah sajengkal mah lumayan cenah tama teuing meuli beas sok sanajan teu cukup satauneun atawa sakali panen oge lumayan aya arep-arep geuneun seungah pikeun nyititin ngadongengkeun anu jadi salakina tapi berat deui lamun manehna teu ngadongengkeun ka anakna tadi anakna nyebutkeun yen akhir bari misu pagi lamun manehna papanggih jeung nu jadi bapa kulantaran teu dibejakeun teh geus tinangtu manehna teu bisa babakti ka nu jadi bapa sedengkeun sifatna dosa hiji anak teu ngabakti ka nu jadi bapa sedengkeun lamun ku manehna teu dibejakeun geus tangtu manehna ge kabawa dosa ari rek dibejakeun deui berat deui kulantaran santina lamun leuheung basa lamun anakna teh boga sifat sadar tur sadra tapi kumaha lamun eta anakna nusib anu lalaki teh boga sifat meureun ngewa kanu jadi bapa lain baenya kalah tibalik ngewa tungtungna kulantaran teu bisa merhatikeun dirina sorangan dai batur mah geuninganan katingali kanya bapana teh karasa ku diri sorangan tapi pikeun unu teu ieu ngarasakeun kanya anu jadi bapa lamun hal ieu dibejer beaskeun bisi akhirna sifat ngewa tinunu kanu jadi bapana teu bisa diubaran memang berat pikeun nyititin kudu nerangkeun hal ieu teh kanu jadi anakna manehna mikir bari tuluy mikir ulang nakar hal ieu teh nimbulkeun kapanasaran kanu mak kunaon kala nangis mak nu mah hoyong terang perkawis ieu apa bapa nunu saha teh ujang waktu ngasep Mitra Sadaya.